Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari. Naraskeun si Rawing. Der, Rawing urang teraskeun deui kumaha ieu? Prung. Bener kuring tadi ningali ka eta budak bah. Ari sugan teh lain calon murid Abah. Memang hebat eta budak teh. Lamun seug kuring geus cager betah yang ngajajal kana kakuatan jeung pangartina. Jalur rampang nyengir dinahan ka nyeri. Motong coba-coba sia jalu. Wani-wani maneh ngindak kasih keling calon murid dewek, si lain bakat cilaka ku leungeun dewek. Nu penting ayeuna si lain ku dewek bakal ditulungan tapi ulah ngaharepkeun dewek nurun-nurunkeun deui ilmu. Si keling geus jelas anu baris ngawasa sakabeh ilmu dewek. Kardi karti bah. Nah kira-kira moal ngabahayakeun eta budak nu ngaran si keling teh bah. Nah ilaing make jeung ngomong kitu ha. Beda si keling anakna si Rawing. Dina ieu hal urusan dewek jeung si Rawing eueuh patalina jeung ilaing jalu. Sabab sok sanajan ilaing teu kungsi bantro kakuatan jeung si Rawing, tetep dewek bakal neneangan si Rawing. Ya tapi kan ngabuktikeun ka si keling yen dewek leuwih punjul badan bapana. Ngerti bah. Nyari kuring mah marek pipilueun kan eta urusan bah. Ngan ieu kaayaan kuring. Nah bet piraku atuh rek tega diantep kieu bah. Tulungan kuring bah. Aduh. Tulungan bah. Jalur rampang geus teh era sigana teh menta tulung kaki buyut ireng. Sangkan bisa cager tatu di jerona nu saterusna bisa pulih deui kakuatanana. Ditulungan pasti ku dewek jalu. Ngan maneh ulah coba-coba nembongkeun sikap anu goreng ka si keling deuleu. Ari sabab lamun ilaing boga sikap jeung tindakan nu kurang hade, ngandung harti ilaing kudu adu hareupan jeung dewek. Ngarti bah. Kuring mah kumaha wani sabab eta mah urusan Abah. Kuring marek pipilueun. Moal bah. Ngarti bah. Ngarti. Kuring mah kumaha wani sabab eta mah urusan Abah kuring marek pipilueun. Ayo atuh neangan tempat urang cingkur euy. Ilaing memang kudu diubaran heula sabab lamun teu buru-buru diubaran ditulungan bisa terus ngageuyeunggeung terus paeh sia hayang paeh. Ayo urang neangan tempat menyingkur. Ki buyut ireng lempang dituturkeun ku jalur rampang tapi ka tempat nu rada nyingkur ki buyut ireng terus ngalakukeun maksudna luyuk jeung aturan ilmu anu kacangking ku dirina pikeun ngubaran tatu di jero jalur rampang. Caturkeun harita di tempat sejen si keling geus mimiting angsrod naik kana pasir cadas lumut ya. Sakabeh nu lalajo eueuh anu ngaromong ayeuna mah meh kabehanana pada narahan napas lantaran memang si keling kawilang wanian sarta leuwihna teh eta teh mata kaget ku carana naik kana eta pasir cadas lumut ya. Ramo-ramo leungeun si keling nobros kana batu cadas lumut. Cram. Angsrod. Cram. Lima ramo leungeun keun sakatuh si keling anu mangrupa cakaran nobros kana batu. Padas anu saterusna si keling ngangsrod naik ka luhur, beuki lila beuki luhur. Panata acara jeung nu lalajo eueuh anu teu hookeun kaget ningali kakuatan jeung kahebatan si keling, beuki yakin ayeuna mah. Pikeun maranehanana sakabeh yen si keling teh anakna si Rawing. Di tengah-tengah pasir cadas lumut nu sakitu leueurna tur dina jarak anu memang geus jauh ti lemah. Si keling nyelang heula ngareret ka handap nyerenge seuri bari nyarita. Anjir, lawan. Sigana teh kieu pemerneunnya lamun rag-rag ka luhur. Kana euy, saomong anjing teh euy. Tapi wing yakin bakal bisa terus naik ka luhur sia nyaan aing mah sumpah. Tingali euy, tingali kana kumaneh kabeh nu lalajo. Euy. Ana yang latek di dia ada dagang tukang latek sia.
Si Keling ngangsro di kaluhur ngagunakeun cakaran ramu-ramu leungeun anu mampu nembus kana batu cadas anu leueur ku lumut teh. Memang kawilang hiji kauntungan pikeun si Keling, sapasang leungeunna ramu-ramona memang geus kalati. Sabab si Keling boga ilmu silat jarji sakti anu ngutamakeun kana kakuatan ramu-ramu leungeunna anu jadi teas jeung heuras lir upama besi. Di dieu memang kahebatan ilmu jarji sakti. Beuki lila katingali ti handap jirim si Keling beuki ngaleutikan sabab beuki luhur naikna kana pasir cadas lumut. Akhirna eta patempatan teu upama anu bedah ku kasuka jeung kabungah pacampur jeung kaget. Mangsa si Keling bisa tepi kana puncak pasir cadas lumut. Katingali si Keling nangtung bari ngacungkeun dua leungeunna ka luhur, nu lalajo pada surak patarik-tarik meueuh euneur jeung seah eta patempatan teh. Waduh, si Keling hebat euy. Nyaan percaya yakin dewek mah euy. Si Keling bener anak nasi rawing lamun kitu mah. Alah nyaan budak teh ajaib pisan euy. Kakara hebat euy bener euy. Edan mah mah bener jadol. Hebat bener euy. Ningali budak sakti kitu mah hebat. Aduh nyaan bener-bener matak teu percaya aing mah nyaan teh tejuan teh euy. Lamun teu ningali sorangan mah bener aing mah nyaan. Poho aing mah kana 40 poe. Nyaan aing mah sumpah. Ningali kieu mah nyaan euy. Gelo eta si Keling euy nyaan. Nya bener teh ceuk abah oge kumaha ujang. Si Keling mah teu beda tincu abah bukur aya di dieu mah. Kitu pisan jagoanna teh. Hidup si Keling. Hebat euy. Si Keling anak si rawing hebat. Si Keling jadi juara euy. Oi Keling, ya akang ya dulu ujang euy. Si Keling anu geus nangtung dina puncak pasir cadas lumut katingali harita terus nyarita. Sorana mubuh ngungkulan sakabeh sora-sora nu lalajo sabab si Keling nyarita dibarengan ku geter kakuatan tanaga lapisan. Uing jadi juara. Panata acara umumkeun sia sakedeung deui kumaneh heuy. Uing si Keling anak nasi rawing menang jadi juara kahijot. Si Keling teh teu jagoan euy. Aya surak sia deui, mun teu surak diseblak wae ti dieu. Pohoy teu karasa teh. Ger teh atuh kabehanana saluras di wae malapana ta acara oge milu keprok segala rupa. Eueuh anu teu kataji ayeuna mah ku kahebatan jeung kawanianana si Keling. Kadenge panata acara ngagorowok ti handap ditujukeun ka si Keling, nitah sangkan si Keling turun di kahandap. Cukup Jang Keling, ulah lila teuing aya di luhur Jang. Sabab Ki Jayaraga bakal datang ngabagiakeun Jang Keling. Hayu buru-buru turun ka handap Jang Keling. Di puncak pasir cadas lumut si Keling nimbalan. Teu kudu nitah maneh sia mah. Uing ayeuna bakal turun teu kudu dititah ku maneh. Perkokok teh sia nitah ka uing euy. Ki Jayaraga kudu geus aya di handap sia. Awas lamun uing turun eueuh. Si Keling katingali harita tina nangtung terus diu. Kajadian saterusna beuki nambahan rasa kakaget sakabeh jalma nu aya di dinya. Ari sabab teu beda ti budak anu keur ulin sosorosodan we. Bari ejeung dina kaayaan diu, harita si Keling nekenkeun dua leungeunna kenca katuhu digigireun awakna dipake pikeun panahan kasaimbangan badana. Ramu-ramu leungeunna nancep kana batu cadas anu saterusna bari diuk teh ngagolosor langsung turun ka handap. Nah atuh ai srod-srod golosor we. Sawareh aya nu peureum sok sieun si Keling ragragna pejet ka handap. Tapi si Keling kalah kaseserian teh beda ti budak nu keur ulin sosorosodan, malah bangun engsuka ka sida sigana teh. Waktu jarak kana lemah geus kira-kira 5 meter deui, si Keling langsung luncat bari ngacuralitkeun awakna. Curalit! Awak si Keling jujuralitan teh beda ti nu keur akrobat we. Anu saterusna dua sukuna napak kana lemah, cergedeg. Si Keling pancuh nangtung dina lemah. Ger teu lalajo surak amal-amalan menisaheng. Surak mobuh matak eundur eta patempatan. Si Keling harita ngarewet kalebah panata acara, katingali gigireun panata acara geus aya lalaki kolot anu make baju sing sarwa bodas. Lebah dadana make sulaman emas mangrupa tulisan ngaran Ki Jayaraga. Bener kula Ki Jayaraga Jang Keling. Bagja tinemenan sabab andika teh telah hasil lulus jadi patandang unggulan. Kula bener-bener tenyangka upama nu baris lolos tina ujian teh kawilang budak lalaki rumaja nu yangking ilmu anu meh teu bisa dipercaya. Bagja Jang. Pokona mah uing geus dipastikan pasti menang Ki.
lamun geus kieu wing kumaha ya? Nya kumaneh can diumumkeun Mang euy. Omongkeun atuh Mang. Wing kitu nu meunang. Kudu jelas atuh ameh ngeunah kana hate wingna. Bener teh. Ki Jayaraga nganukur imut bari ngareret ka panata acara anu direret surti harita terus nyarita. Kadang dulur sakabeh oge para patandang anu geus gagal ngalakonan ujian ayeuna geus ka Bandungan kalawan pinuh kapastian yen anu geus hasil keluar salaku juara atawa patandang unggulan kaya deui kajabati si Keling anakna si Rawing urang sambut kaunggulan si Keling yang Keling kawilang budak lalaki anu bener-bener baris jadi jago kepercayaan Ki Jayaraga. Waina kitu urang bagiakeun ieu si Keling. Hidup si Keling. Hidup si Keling. Hidup. Dengan katuhu si Keling diacungkeun ka luhur ger surati ambal-ambalan tinggal ro tinggorowok patarik-tarik. Hidup. Atuh si Keling mah kabilang dulu dewek euy. Hidup si Keling euy budak hebat anak si Rawing. Teu cuma nyaan manghanjakalkeun teh budak teh pantes ari rupana mangan eta we ku kulitna meuni sidon Keling kitu. Panuju si Keling menang cuma nya satuju. Nyaan si Keling teh atuh incu abah eta mah. Ki Jayaraga ngacungkeun leungeun katuhuna ka luhur atuh nu keur surak bari tinggal ro teh jepwe jempe tetela gede pisan pangaribawa pangaruhna Ki Jayaraga. Cukup. Geus teu kudu ribut teuing. Ujang Keling, luyu jeung aturan nu lumaku. Mangka ayeuna ujang bakal dibawa ka imah kula. Ayo, ayeuna mah urang init nuju ka jero imah kula, Jang. Jadi dituing rek suguhan da amal ki, beuteung wing geus lapareun euy menta eusil. Mani oge ningali meureunnan wing naik ka luhur pasir apanan make tenaga bener teu. Da kudu salempang, Jang. Kadatangan Jang Keling tantu sawajarna upama dihormat ku diri kula. Ayo, ayeuna urang init, Jang. Geus kitu mah si Keling harita keneh diabringkeun ku sakabeh jalma nu aya di dinya, malah si Keling make jeung diparunggu sagala rupa bari areak-eakan sapaparat jalan. Si Keling bet jadi poho we ka Kibuyut Ireng mah. Hatena bener-bener ngerasa bungah jeung suka anu leuwih suka dipikeun hatena. Sabab kabehanana loba nu maruji kamanehanana malah ngaran si Rawing nu jadi bapana. Akhirna jadi kacapangan balarea. Dumeh dirina anu ngakukeun anakna si Rawing geus nembongkeun bobasena anu hebat. Tapi ka jero imahna Ki Jayaraga si Keling dihormat ku pihakna Ki Jayaraga. Imah Ki Jayaraga tetela kabilang imah nu panggedena jeung panggedongna di eta lembur sigana teh. Teu matak aneh lamun tepasna oge lega jeung laluasa. Si Keling katingali loba luak liuk memang aya nu diteangan kumanehanana namanya ta Kibuyut Ireng. Ningali si Keling loba luak liuk, Ki Jayaraga terus nanya ka si Keling. Luak liuk bae bet siga anu diteangan jeung Keling. Neangan saha ujang teh? Buyut Ireng na teu katingali datang ka dieu nya. Uing ngapanan ka dieu teh bareng jeung Ki Buyut Ireng euy. Ki Jayaraga katingali robah paromanan beungeutna. Da puguh kaget anu lain dikieuna ngaran Ki Buyut Ireng disebut-sebut ku si Keling, sabab sakanyaho Ki Jayaraga mah Ki Buyut Ireng teh jago kolot anu kawilang ngaranna kungsi sirna tina lambaran kahirupan kajawaraan. Malah geus loba anu nyangkangan ukur tinggal ngaran. Ki Jayaraga nyarita jero hatena bari neuteup ka si Keling. Nah bener gitu ieu si Keling teh nyaritana nyebutkeun datangna ka dieu teh jeung Ki Buyut Ireng. Sedangkan nurutkeun beja mah Ki Buyut Ireng dengan ukur tinggal ngaranna sabab nilik dina umur jeung tataran ilmu mah nu satata jeung Ki Buyut Ireng teh nyata Eyang Nur Alam. Malah nurutkeun caritaan guru aing mah antara Eyang Nur Alam jeung Ki Buyut Ireng teh kawilang musuh satu kabuyutan. Bener kitu ieu budak teh ngomongna. Kunaon maneh kana kamelong we kawing say? Kagetnya tawa ngahina ye kawing ye. His. Lain ngahina Jang Keling. Ngan kula teh puguh kaget ngadenge caritaan Jang Keling anu nyebutkeun ka dieu teh jeung Ki Buyut Ireng na bener eta teh. Maneh mah teu percaya ka uing meureunanya. Kasih mang pada acara uing geus diomongkeun Ki Buyut Ireng teh aki-aki nu hidang Keling kulit teh si gawing. Kakeh hayang ngangkat murid kawing. Tacan oge parat caritaan si Keling. Kadenge di luar aya nu nyarita. Si Keling curing hak beungeutna sabab jelas anu nyarita teh Ki Buyut Ireng. Da kudu leungitkeun Keling, dewek ayeuna bakal datang ka dieu euy. Maneh memang calon murid nu hebat Keling. Dewek bener-bener milu suka jeung bunga Jang. Teu lilah katingali Ki Buyut Ireng datang asup ka jero.
nyata kajero tepas imah kadatanganan dibarengan ku jalur rampang aturanana dibagiakeun ku Ki Jaya Raga dibarengan ku hate nu kaketegan sabab tetela ayeuna mah ka Bandungan langsung yen caritan si Keling teh teu bobohongan sabab tetela nya bener Ki Buyut Ireng geuning anu datang jeung si Keling teh sanggeusna aya ditepas imah sarta silih wanohkeun jeung Ki Jaya Raga harita Ki Buyut Ireng muka caritaan Keling ilaing tong kaget upama ina dewek datang ka duaan euy cak ieu teh anak dewek ling ngaranna Jalur Rampang euy kawilang anak dewek nungan hiji-hijina kabeneran manehna milu lalajo sarta milu bunga meureun ku ayana anjeun meunang si Keling ngareret ka Jalur Rampang bari nyarita ari anak aki-aki mah geus kolotnya anak maneh teh geus kolot ningan Ki euy ngan bangetna si ganu galak euy bener jalamana galaknya Ki komo ka amewe manya Ki Jalur Rampang muralang panonna ka si Keling tapi kituna teh teu kateterusan apugu geus diwanti-wanti ku Ki Buyut Ireng nu jadi bapana sangkan manehna ulah coba-coba nembongkeun sikep jeung tindakan anu kurang hade ka si Keling memang bener caritan ilaing jang taina dewek erek nanya ye ka ilaing Jaya Raga geus wau ka ngaran dewek lamun ilaing kawilang jago tangtu apa sarta kudu nyaho ka dewek Ki Jaya Raga manggut hormat ka Ki Buyut Ireng guruna sorangan kungsi nyarita yen nu ngaran Ki Buyut Ireng ngan ukur boga tandingan saurang dina lamaran kahirupan alam kajawaraan nyatana nur alam anu memang geus ninggalkeun pawenangan meuweuh teu nyangka upama ayeuna dirina bisa tepung labung jeung Ki Buyut Ireng katenan we terang mah Ki Buyut atuh kula nganuhunkeun pisan ku ayana salira Ki Buyut anu karasa atawa anu keur sarurumpaheun ka ieu tempat anu mungsa kieu buktosna guru simkuring sok sering nyabit-nyabit jenengan salira Ki Buyut Ireng pasti Jaya Raga taina dewek rek tumanya teh ka Andika sanggeusna si Keling meunang dina sayembara naon jaminan ti Andika sarta naon anu jadi maksud jeung tujuan bangna ilaing ngayakeun acara seperti ayeuna Ki Jaya Raga kawilang ati-ati dina cumaritana ka Ki Buyut Ireng ari sabab dirina ngarti yang Ki Buyut Ireng kawilang boga tahapan ajen pangarti jeung pangalaman leuwih punjul upama dibandingkeun jeung dirina kieu Ki Buyut Ireng kula ngayakeun ieu acara sayembara teh memang dumasar kana tinimbangan pikeun muntang akal jeung menta tulung tumali jeung anak kula anu awewe gering ripuh malah geus diubar aber ka mana kamendi nya dina hiji peuting mangsa kula ngumpi di diri hiji kamar nyata panyepen kula meunang katerangan anu mangrupa pituduh gaib yen bisa anak kula Marwati pulih cager di sabihari upama diubaran ku kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun Ki Buyut Ireng katingali ungut-ungutan tanang Bandungan dari anak keranan kana caritaan Ki Jaya Raga si Keling ngareret ka Ki Buyut Ireng bari terus nyarita jadi amun kitu mah marana nu engke dititainit ka Gunung Halimun marana nya Ki sangok teuing wing mamun teh diburuhan mah ari sugan teh nu meunang jadi juara teh rek dibere dahar jeung buruhan euy tenang Keling soal buruhan jeung kadaharan mah memang geus teu kudu dicatur deui ayeuna dewek rek ngayakeun deui rek nanyakeun deui ka Jaya Raga upama bener si Keling bisa menangkeun kembang pancawarna tur bener diubarkeun cager anak adik karek mere buruh naon ka si Keling Ki Jaya Raga ngabagi paneutupna ka si Keling jeung Ki Buyut Ireng Ki Jaya Raga imut bari terus ngawalon sabenerna kula geus ikrar Ki Buyut Ireng upama anak kula nepikeun ka cager deui cara bihari upama cager kula laki tangtuku kula bakal dijieun minantu sasatna dijadikeun salakina Marwati anak kula anu ngabogaan hak waris sakabeh raja kaya kula da puguh kula boga anak kan hiji-hijina upama anak kula cagerna teh ku awewe mangka baris diangkat jadi dulurna anak kula tur diaku jadi lanceuk atawa adina Marwati anak kula ngan ayeuna kula bingung sabab nu jadi patanan unggulan teteh telajang Keling budak rumaja lalaki nu tacan manjing dewasa teu kudu bingung Jaya Raga antara si Keling jeung dewek eueuh bedana lantaran si Keling mah budak ini tacan manjing upama dijadikeun salakina Nyi Marwati jadi upama bener si Keling hasil menangkeun kembang pancawarna sarta anak ilaing cager nu bari jadi salakina Marwati eueuh dikajabati dewek
Jadi dewek nu bakal jadi salakina Marwati anak Andika Jayaraga. Lain gitu keling. Mane mah hayang kawin deui Syaki. Nya kumaha maneh we euy, atur-atur we tah malah. Ari kawin teh ngeunah teu ki euy. Kawin mah acan beuki awewe euy. Nya keur maneh we bener tah mah mere lah ki euy. Ki Jayaraga katingali paromanana ji dadara roba. Sabab teu nyangka upama Ki Buyut Ireng bakal nyarita seperti kitu. Ki Jayaraga harita jero hatena, duh, bakal jadi runyem lamun kayang kieu mah ye. Teu sangka kayang bet jadi kieu. Bet asana teh diraku teuing ari menjadi anak kudu boga salaki ka Ki Buyut Ireng mah. Nu tangtu pikeun anak aingna ge moal daekeun tuh. Kumaha deui nanya. Ilaing teu kudu ngahuleng bingung Jayaraga. Si keling dia geus ngomong ka dewek, ikhlas mah serahkeun Nyi Marwati pikeun jadi pamajikan dewek. Upama teh mah hasil menangkeun kembang pancawarna teh. Teu kudu bingung ti ayeuna ilaing Jayaraga. Ngan dewek oge moal gancang narima kana pamasrahan ti si keling. Dewek kudu ningali heula bener geulis henteu anak ilaing. Maneh mah beukian kanu geulis teh Syaki. Kos keur maneh lah mere. Uing mah can beuki ka awewe euy. Ngan awas sia ulah disiksa kawas ibu asih ki. Uing teu mikeun sia mun kitu mah. Si keling nyarita di kaki Buyut Ireng. Tenang keling, tong inget-inget di kadinya euy. Wayahna ilaingan ukur bisa ngabandungan kana ieu kayaan jalur rampang. Ieu bagian dewek di lantaran si keling nu boga pokal. Ki Buyut Ireng nyelang ngareret ka jalur rampang nu harita teu loba nyarita sigana teh. Hate Ki Jayaraga sabenerna mah teu panuju kawilang kasinggung perasaanana ku sikep jeung caritaan Ki Buyut Ireng. Tapi Ki Jayaraga kapaksanahan getaran rasa kateu panujuanana dirina teu miharep upama nepikeun ka kudu aya ributan, sok mola menepikeun ka patelak ngadu kakuatan jeung Ki Buyut Ireng. Nya upama memang Ki Buyut Ireng panasaran taya bayan. Ayeuna bisa ningali anak kula anu memang geus ngayak-yak daya tanaga ngan ukur tinggal renghapan anu nandakeun dirina masih keneh hirup. Mangga Eluh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng Kiwari neraskeun carios Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.